Kelak. Ieu teh lain jalan ka Waduk Kuning lain. Kumaha? Duh. Ieu teh lain jalan anu rawan rampok teh lain. Sura. Pan senang geus nyampunakeun ajanjana bolong. Piraku sieun kana ku rampok. Aing mah lain sieun satar. Sakadar ngabejakeun kasih Basma. Geus gandeng, emang cek beja mah heueuh ieu erawan. Tapi mun erampok mah cuang lawan we. Bener Basma. Pokona lamun aya rampok, aing pangheulana maju. Ku aing ek diseuseuh eta rampok. Podol kuya. Sia satar, hayang dijurus deui tah eta bobatok. Geus gandeng. Itu di mana si laing hayu riweuh. Geus lah tulikeun leumpang. Pais pancet. Goblok, aing kaget. Saha maneh? Wani-wani liwat ka dieu. Basma. Jigana ieu rampok sok dibejakeun keluarga teh. Jigana mah heueuh. Urang mah cuang kalem we. Urang warga Patala. Urang rek liwat ka Waduk Mending, makana urang liwat ka jalan dieu. Oh, darewek urang Patala. Sek bae kliwat mah, ngan bayar upeti heula ka urangnya, Bos. Heeh, bener eta. Basma. Cuang neangan jalan sejen deui. Sura. Tadi dewek ngomong naon? Mun aya rampok, dewek ek maju panghareupna. Sok atuh maju, sieun tak? Aing mah lain sieun satar. Aing tadi isuk-isuk tas ngahakan lodeh terong. Nyeri beuteung aing. Lah, sia mah alesan. Geus gandeng, kumaha urang we. Kalah ting harewas atuh. Kuat aing minta peti. Mun urang teh mere umpeti kumaha? Mun darewek teu mere upeti, modar sia kabeh. Maju. Basma, eta nu leutik cungkring jiga congcorang. Jatah aing. Bener satar. Jumlawan. Aing nyeri beuteung hayang modal pan. Kehead sia. Bacot we tarik. Kawane eueuh.